Bingah kumargi simkuring sadayana parantos lulus di ieu sakola. Saparantos 3 tahun pae poso diajar. Ari sedihna Ari sedihna nyatangtos bae kusadayana oge kamaklum kedah papisah sareng Bapak Ibu guru saderek sadayana rerencangan kelas 12 oge rai kelas anu kuring sadayana di pikadeunah 3 tahun babarengan sampal guyon begunjakan pahit pahit kehidupan panas hujan di lakonan nyiar ilmu jeung atikan ayeuna aturai dina ieu waktu sim kuring sejak ngahaturkeun sewuluh laksa ketika bingahan kana sagala rupi kasayan manah Bapak kali Ibu guru salami 3 tahun ngadidik oge ngabina sim kuring sadayana Bapak kali Ibu guru tawaleh sabar ngamurukan sim kuring sadayana sangkan jalmi anu pintar jalmi anu bager kali singer anu jujur anu disiplin taat kana aturan nu terang kana tata krama anu iman sareng anu takwa ka Gusti Nu Maha Suci kanggo pikukeun urip sareng hirup sim kuring sadayana kapayuna sadayana ilmu anu parantos dipaparinkeun ku Bapak kali Ibu liri ibarat obor anu nyaangan lengkah sim kuring sadaya hatur nuhun pisan Bapak Ibu guru mugia sadaya ilmu anu parantos dipaparinkeun ku Bapak kali Ibu guru sing manfaat lahir batin dunia akhirat atuh sagala rupi amah kasayan Bapak kali Ibu guru sing janten ganjaran anu manglipat-lipat di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak kali Ibu guru sim kuring sadayana sejak nyuhunkeun hapunten tina sabudaya kalepatan rumaos sadayana seueur carekeun seueur pantah anu matak jengkel sareng ngarahetkeun manah Bapak kali Ibu guru. Wah, nu mana ieu carekeun? Nanging sok sanaos itu Bapak kali Ibu guru Alisa Petrulin sering tawaleh jembar ku pangampura tetep sabar mayunan salamiya oke bang nehan lah ini laki Bapak kali Ibu guru sim kuring saparah kanca nyuhunkeun doa mugi-mugi tiasa ngamanfaatkeun ilmu tiasa ngahontal sagala rupi anu dicita-citakeun sareng tiasa nyandang gelar generasi sukses SMK Nurul Bayan. Amin ya robbal alamin. Rupina cekap sakieu wae pisanggep di sim kuring mugi-mugi tiasa ngawakilan direunceus hate sadayana hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan anu kirang merenah wilujeng paturai Bapak Ibu guru sadayana pileleyan sapu nyere pegat simpai paturai kantun nginengna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kamelatu aya kedalisan pileleyan di pihak sekolah. Mana ya kali? Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kue tak? Dan pinahkan dan pinahkan ambil backup ambil. Asal namanya kamari hidup di titik tersebut ya sekolah. Apa res dekat England? Malihan asa kamari pisan hidup ngedalkan ikram jadi murid di ieu sekolah. Tapi ayeuna hidup rek pamitan di ieu sekolah. Ini wanci nu mustari cunduh rahayu. Ningang bangsa nu walia hidup sejaninggalkeun di ieu sekolah. Anaki 3 tahun lain waktu anu sakedeung pikeun babarengan Bapak teh ngarasa bungah campur jeung alangsa
bungahna hidup bersama tuntut ilmu nyuplih mangarti di ieu sakola bari meunang nilai anu pikabungah ari nalangsana sagedeung deui hidup bakal lunta di ieu sakola. Cunduk waktu ningal mangsa Bapak Ibu kudu paturai sareng hidup ngan samemeh hidup ninggalkeun ieu sakola. Bapak arek bepeujeuh heula pinuhan diri hidup ku ilmu panemu jampe pamake boh ilmu agama boh ilmu dari gama jeung sing ingat biar ilmu mah eueuh tungtungna salila ngarenghap keneh urang wajib jiar ilmu anu manfaat pikeun hirup di dunia jeung di akhirat jika mana-mana oge sing bisa mehapkeun diri sing bisa ngajaga tata titi duduk beryoga kudu sama dina kurang ulah nepak dada reungheut salawasna kudu syukur eling kanu maha agung sing jadi jalma hade sing jadi jalma beungah harta jembar hate hidup sing jalma turut perintah agama ulah jauh ti ulama nyobat sareng ahli tobat dalil sareng para kiai sing nyaah kana diri jeung ka indung bapa baktikeun diri keur lemah cai katut agama ulah coba nuntut tapi kudu loba mere kahadian ka batur buktikeun yang hidup teh generasi anu pinunjul di mana wae kudu mawa perubahan kana jalan hade kasep geulis anaki guru mah urutna bisi isung pagedo papanggih di jalan pasampangan ulah disasahan bisi bapak ibu guru hari lapan deui ka hidup piheulaan tanya ku hidup pamungkas ti bapak beral hidup geramia tong melang tong salempang sadaya lepat hidup tos rubar cupar di hampura ku bapak miwah ibu guru mugi panjang kunjung geura teleuman ilmu panemu sing kapanggih mutiara pegja ngajul mentang lain ku siwung tapi ku ilmu anu liwat kiwari nitih wanci nu mustari ayeuna datang mangsana geus tamat lalakon hidup biar asdikeun di ieu sakola ku bapa jeung ibu guru didoakeun hidup salawasna sing aya dina rahmat Gusti ginulur rahayu tina kanan sapanenca hasil maksud jeung kahontal cita-cita ilmu saeutik anu ku bapa ibu guru geus dibikeun ka hidup sing manfaat dunia akhir sing jadi saksi jaga di payunan Gusti yen urang kungsi babarengan ngalaksanakeun sapalih kewajiban ti mantenna nyaeta tolabul ilmi bal kaset gerah hidup gerah niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi sungkeman wawakil murid ka guru. Itu karunya. Kayak orang muter ya. Ini dia. Cak ya, framingna. Kasep sok aranjeun geura tumapurah dina lahunan nu janten bapak ibu guru rep sidakap pinong cipta rasa sakulung sagalang sukma anu paanggar anu ngahiji tina sesegetna kasih guru kanu jadi murid geura pusarkeun panjang hidup kana kanyaang bapak ibu guru kasep geulis geura wakca ieu sakieu aman teh ya apa arek jeung tukang Ibu kemana? Bapak jasa ibu sareng bapak sabudaya tukang Lil Jaratri kan aya itu di luhur Dir Gunung Pangatutungan Mantri Dinas Sanubari mancuh dina lelembutan mana? Piburu miwah atikan kasubuh katam Bapak itu salam inti